Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ayeuna nuju aya di daerah Cisema, Kabupaten Sumedang nya, tepatna di daerah Jati Gede Sumedang. Abdi ayeuna nuju di Cisema di dieu tujuanna bade ninggal potensi keindahan alam nya, keindahan alam Jati Gede Sumedang. Tiasa ninggal ku salarea di Pengker ieu aya di Pengker Jati Gede Sumedang. Mun tinggal alam. Mun kaos pisan tangge tempat ieu ini sebagian tanya. Lupa kita paling sarang abdi teh nuju aya di kanapeun tangkal itu teh tangkal Asem. ieu cara peseun kalasan pada niis nuju pesan tuangeun hayang terangnya pangaos harga-hargana di dieu panginten aduh ngapung tuh saking ku ageun angin nya Aduh niriu. agung angin kurang tinggal pangaos harga-hargana sareng aya nasi liwet sawarna teh nya abdi nuju pesan terus setia ke abdi panginten di like, di komen, subscribe ya channel abdi supados biasa berkembang dengan baik gitunya di tina objek wisata tetapi bidang seni dan sarang budaya nya khusus di Kabupaten Sumedang gitu. Oke, terus hatur nuhun pisan serta cananya. Oke, selamat menonton, selamat menyaksikan, semoga Anda terhibur. Bye heula tuh. Ya, gunggah. Oh, iya. Aduh, saya kekenyangan teman-teman. Duh, sadayana. Mohon. Pantos tuang abinya hatur nuhun terus nonton aktivitas abdi panginten di daerah Cisema. Kumargi abdi tadi kabujeng kawargan panginten sareng ku cuaca hujan. Ku ayeuna teh tadi abdi parantos di Parditu tuh, di Parditu. Ini terus Parditu, kumargi hujan ayeuna ngalih ka gedung ieu panginten. Alhamdulillah gitunya kitu ku kieu atuangan waran gitunya di Pantar gue di Gede Sumedang. Sareng murah gitu kan ya, itu kan polisi teh aya tuangan teh kan semut jengkol sepi naon namanya teh Nya sepi. terus teh bakar ayamnya ukuran sedang sarang Ikan bakar. sambalna aya 2 Bonteng. porsi sambal teh 2 porsi pangintennya Kecap, sambal kecap. kecap sarang Tarasi. biasa tarasi terus nanti Bonteng, tempe. tempe sarang bonteng terus liwetnya seueur murah sadayana di dia pangaos hargana 130.000 abdi alhamdulillah kabargan pokoknya dia sangat murah meriahnya mereka dia mangga diaturanan di daerah Cisema pemandanganna sangat rawas pisan ditinggalna sareng kang ini teh pokoknya enak. Hatur nuhun pisan sekali deui tong hilap di like, komen, sareng subscribe channel abdi supados berkembangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.